أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul azam wa ja'ala ummatahu ummatan wasatan khairul umam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du aw ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wallahu alam bimuradihi bidzalik wal ma'na. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitab tangkih qaul maning taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua al hadis. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, wa khususon li sahibil fadilah al alim al alama, guru-guru urang sadayana lam yudkar ismuhum ta'ziman wa takriman fi hadhil lailatil mubarakah, anu disuhunkeun pidoana ku disimpri pados urang doa-doakeun. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana dipanjangkeun yuswa anu barokah, amin. Mudah-mudahan dijauhkeun tina panca bahaya, amin. Mudah-mudahan selalu dipasihan kesehatan, amin. Amin ya robbal. Tak lupa yang saya hormati sahibil wasilah, bapak keluarga besar, guru urang sadayana lam yudkar ismuhum ta'ziman wa takriman, urang doakeun mudah-mudahan keluarga almarhum guru urang mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa anu barokah, amin. Mudah-mudahan selalu dipasihan kesehatan, amin. Amin ya robbal. Tak lupa yang saya hormati muratibil kalam, penata kata, pemandu waktu, garis miring bahasa Jakarta mengatakan Bapak Hos anu tos masihan waktos ka disimpri bados, anu sami-sami ku disimpri bados sangat-sangat dihormati. Tak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda maupun janda, santri maupun kuntili, preman maupun orang yang beriman yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan urang sadayana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun murid almarhum guru urang, amin. Amin ya robbal. Para hadirin rahimakumullah, tidak ada kata dan bahasa yang paling indah kita ucapkan, tidak ada nyanyian dan syairan kita lantunkan, hanya ucapan doa. Mangga sareng monggo urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala Maha Kawasa Azza wa Jalla, diiringi tafakur dan tasyakur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur, yang mana Allah telah menciptakan dunia dan pengisinya. Allah ciptakan makhluk yang begitu banyak. Allah ciptakan makhluk dua-dua. Jikalau Allah ciptakan makhluk berjalan ke depan, pasti Allah ciptakan makhluk yang berjalan ke belakang seperti undur. Alhamdulillah. Allah ciptakan makhluk yang begitu banyak, ada yang berjalan ke samping seperti kepiting, dan yang lebih aneh Allah ciptakan makhluk yaitu semua dari kepala, bobok di kepala, tidur di kepala, punya tempat di kepala, bahkan berak pun di kepala, yaitu anu kesebut kutu Allah ciptakan, yaitu manfaatnya bagi manusia. Sisir serit beres di pasar menes, alhamdulillah. Terus bu, ieu kula disebut Ustad Kiai Haji, lain tak ngaluhuran kanjut ngalairan, uang geus beres eta disebut Kiai Sugi ulah. Aneh yang mah Kiai Sugi, miskin kamayangan paeh, malam minggu teu beunang ka mana-mana,
kemana ustad eta komo kulang ora kene hapunten bah nyunkeun doana bah mudah-mudahan urang sadayana dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal kula urang kampung Cingenge Keramat Tanjung desa Pedahayu kecamatan Cikedal ngaranna Arma Wijaya tak kenal makanya tak cinta makanya tak sayang boleh dikatakan love is the will win to the war ngerti urang mah loba kahayang eueuh kadaek banyak kapengen eueuh kamau cita-cita seluhur langit tina teu boga hayang boga tina miskin hayang sugih tina dengdek hayang cepet tina bengkung hayang pajeg tina pesek hayang mancung bahwa tina tepos hayang demplot urang mah loba kahayang eueuh kadaek boro-boro ingat ka Gusti Allah lamun teu kikieuan para hadirin sadaya aya be urang mah inget baheula lini aya lini karakan muji awal lini kuari matilok aya lini tahun 2021 lini enggak ada zaman now gempa para hadirin sadaya ndek dibuka na kumaha primbon urang mah loba kahayang para hadirin sadaya melak lamun di tanah sugan buahna mudah-mudahan neuleuh kiai hayang jadi abuya neuleuh camat aing mah hayang jadi gubernur nya pahara sekolah henteu masantren henteu atuh moal jadi kiai atuh moal jadi camat bi aing lamun jadi kiai nya mudah-mudahan urang sadaya na dina peuting ieu meunang magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita pahlawan revolusi Islam pembawa kebenaran dari zaman jahiliyah sampai ke zaman ilmiah, dari zaman onta sampai ke zaman Toyota, dari zaman Parsa sampai ke zaman Perosa, dari zaman kuda ngakan roti besi dari tahun 2021 kuda sudah makan roti. Wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia sehingga orang menjadi umatnya. Mudah-mudahan orang menang syafaat manten amin. Mudah-mudahan orang sadayana dijantenkeun umatna amin. Mudah-mudahan orang dijantenkeun umatna amin. Cinta henteu ka Rasul. Sabara 100 sabara sapoe sabara ratus maca sholawat. Lamun aya guludug. Eueuh guludug betilok maca sholawat model urang mah. Nya dihitung aya sabaraha ta sholawat teu nyaho aing mah. Nyaho ge sholawat guludug doang. Ya. Cinta henteu ka Rasul. Kumaha lamun Rasul nanti cinta para hadirin sadaya bertepuk sebelah tangan bercinta sebelah hati mana mungkin berbahagia walaupun orang ngomong bogoh karena hiji awewe tapi koret sampai orai tak-takan puyuh buntutan tonggeret pejitan munding jangan embek endogan mual bogohun eta awewe orang ngomong bogoh ka Rasul maca sholawat tilok sholat sunnah eueuh fardu ge leungit wah mudah-mudahan kumpulan orang iya ngajantenkeun magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal iya kula sebenarnya mah ngaji mah teu bisa para hadirin sadaya kulantaran tadi dibel ku guru wayahna hadir sebab kula ge eta ditungayakeun dikiran para hadirin sadaya istighosah setiap malam minggu ari mujina mah kula mah kaluhur teu kaendet henteu ngeun hayang katarik-tarik ku guru para hadirin sadaya ya, mudah-mudahan orang walaupun kaluhur henteu kaendet henteu mudah-mudahan orang katarik ku guru orang menang syafaat moal langsung ti Rasul engke ngait kakait para hadirin sadaya mun kalau hayang bahasa Inggris tah hayang bahasa Sunda nu lemes orang haul nyaeta guru orang sadayana cek paribahasa moal bisa nyaeta cek orang nyaeta ngajalankeun thariqah Naqsabandiyah lamun henteu don't you have payment clipper with hot you student jangan dikira engkau jadi orang pandai jangan dikira engkau berjalan yaitu dengan seadanya kalau tidak punya guru para hadirin sadaya ya guru para hadirin sadaya ngeleukeun kiai mah kieu bae lah ngeleukeun kiai atuh ganjaran geus meunang ieu nya ulah ngomong ka harti jeung teu geus diganjar ku Allah geus digan maning taqalla liyata'allama ilman
gufira lahu qabla an yakhtua. Sing sabe jelema dek bikang dek panci tukang tek tukang kadek tukang tarok tukang yakeun tali androk ibu siorok aing dek nyata ngadiran haul mama guru urang di dia diiringi pengajian gufira kalimahna para hadirin sadaya majul maka geus dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala nya lain teu kelar eta bo ieu lamun diuji umur kula wari kalak 17 tahun kurang leuwih di cek parawan cenah kasep amat atau pamajikan lagi panggelisna santri mah ulah macam-macam. Apa arti sebuah ngaji para hadirin sadaya? Disimpri bados masantren di daerah Kadumeong 11 tahun aya nu ngomongkeun cek dengan kanjut sampai gepeng los ngaji terus ngaji eta bahasa Kadumeong bahasa Menes pindah pula ke daerah Cianjur Cikalong Kulon lain ngaji ngaos para hadirin sadaya pindah ke daerah Labuan JNT lain ngaos harga kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kul ucapkeun ku anjeun Muhammad naon ta sarua jalma anu odop jeung jalma anu todop moal sarua jalma anu bodoh jeung jalma anu pinter para hadirin sadaya ya aya be ngomongkeun seta morok ngaji ke kiai ceramah HS kiai anggeus hudang mending aing seta mah mere haul ge ka guru hayang kalem mending aing ka kamere teu mere aing mah mending atuh mending kana mere gede heula mending aing seta mah hayang kalem cenah nya kakam mere henteu uang geus lamun mending-mendingan mending cong-cong orai mending kana mere guru urang 1 juta sewa nya paling kebal kula 1/2 jam para hadirin sadaya nya ulah loba-loba 1/2 jam bae para hadirin rahimakumullah cek dina hiji katerangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata amaluhu tatkala tunduk kana waktu ninggang kana mangsa dicabut ku rahayu dibawa ku kawasa maut ngaranna lamun geus datang si raja tega anu kasebut malaikat malakal maut para hadirin sadaya tidak pandang bulu walaupun bintangna 5 walaupun bintangna 7 walaupun diuk dina kursi para hadirin sadaya lamun geus datang si raja tega anu kasebut malaikat malakal maut duitna ngabadeg cek paribahasa tidak pandang bulu para hadirin sadaya idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin sedaqatin jariyatin hiji sedekah jariyah mangkana lahu malun palyata sodak bimalihi cek paribahasa bapak-bapak ibu-ibu dina penting ieu sedekah eta bakal nyaeta ngalir engke urang sadayana lamun nu mere 10.000 bakal digantian 700.000 manjaa bil hasanati palahu asyru amsaliha bahwa lamun meuli akuasa mata jeung kiai roh jeung jamaah jeung haolan bakal menang ganjaran urang sadayana ngalir nyaeta engke dirobul jalil para hadirin sadaya nya bu paeh ulah macem-macem aya paeh jangankan naon jangankan motor jangankan mobil kuari paeh di kredit sabulah paeh pamajikan dilesingkeun anak digadekeun motor dijual sabulah deui paeh mobil beak sawah beak para hadirin sadaya alhamdulillah penting ieu urang nyata masih dipasihan kesehatan amin dipasihan sehat awak dipasihan sehat pikiran aya bae dipasihan awak tapi pikiran teu sehat diajak haolan nyata ngayakeun pengajian nyata ngahadiran pengajian hate teu sehat roh hate teu sehat dojong bae hate sehat awak cager aya urang Cikandeng malik digotong hayang ngaji para hadirin sadaya can ngadenge kula aing rok gotong rok hayang ngaji para hadirin sadaya kula ngayakeun pengajian di ditu ngayakeun majlis tad jelas anu geus sina beuleum ku aing cek aing nandi anang nyeun-nyeun aing dikiran para hadirin sadaya
Eta ngagibag dia mongkon, tapi joget organ tilok dibahas para hadirin sadaya. Aneh aing mah la ilaha illallah. Naon cenah dibaca Muhammadur Rasulullah na baca dina kitab Bahjatul Wasail nya eta tungtungan bae menang 165 umpamana baca Muhammadur Rasul los bae tegati mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ai tegati mah dina kitab Bahjatul Wasail pek tungtungan kulapad Muhammadur Rasul. Aneh aing mah dikiran gandeng kudu gandeng model urang mah lamun teu gandeng hees belajar urang mah nu gandeng hees ker be komo teu gandeng merongkol dihudangkeun be hudang ka gogodoh menang bae ganjaran menang bae heula. Sodakotin jari au ilmin ilmu anu manfaat para hadirin sadaya eling-eling dulur eling-eling ka sadaya moal meunang ilmu anu mulia sehingga genep syaratna hiji seukeut hatena kula baheula samemeh kawin para hadirin sadaya ti daerah Kadumeong wih ti Cianjur menang 3 bulan di Kadumeong nyaeta titah istiqomah ceuk kula moal waka istiqomah lamun tacan beat para hadirin sadaya dipantek ku almarhum guru kula mama adu parasi para hadirin sadaya kawin dia cek guru kawin gagah guru para hadirin sadaya kawin nikah dakain seket hatena para hadirin sadaya kadua wahirsin wastibarin wabul gotin wastibarin wa tuli zamanin wa irsadi ustadin nu kagenep panjang mangsana para hadirin sadaya urang nyaeta endek nyaeta toriko nak sabandia ieu ilmu nak gali para hadirin sadaya gali kana guru urang nya sampai kana naon ngaranna kaditu kana hulwat 40 poe kula mah kalurun teu kaendep teu kageran boga pamajikan para hadirin sadaya ngecek abah guru disimpri bados abah maman teruskeun bae cenah istighosah sebab zaman kuari para hadirin sadaya lini ngebadeg gempa becuk urang komo di lamun eueuh kiai rok anggeus nu masantren dong awi buta kuari mah nya komo zaman now jangankan pemuda jelema nini boga HP kuari status salaki keur hees dipoto salaki keur ngagebot salaki kula keur ngagebot salaki celangap bisa asupkeun status zaman now bu kudu inget la tatuna saatun ila battah be 1000 ogin 400 teh 2 para hadirin sadaya mual datang naon kiamat kecuali kaget para hadirin sadaya namun ingat karena kiamat anggeus para hadirin sadaya nya paeh para hadirin sadaya kula sok ngiluan mandian nu paeh di imah lamun lain santri teu bisa kula para hadirin sadaya cenah usah mah bagian ninggingan cai bae becuk kula lamun daun masantren kumaha ieu setim cukula ieu majorok setim rok ulah macem-macem para hadirin sadaya mandian nu paeh kudu make nyaeta taktik politik cara make syarat-syaratna mandiana kudu bisa ngalauduna kudu bisa lamun nu masantren setim main terima beres 4 juta ngolol sukuna urang doakeun nu masantren mudah-mudahan dipasihan kasabaran amin mudah-mudahan kenging anu ilmu anu manfaat amin amin ya robbal ilmu para hadirin sadaya ku ilmu mah beres lamun jelema teu boga ilmu bahwa endek ka mana ge moal endah ka Jakarta teu kena
Ka Surabaya moal datang para hadirin sadaya lamun teu boga ilmuna sekolah henteu masantren henteu biasa pan ulin baheula aya jelema jawara golok gagah ulin ka daerah Lampung ieu nek ka Lampung kumaha buatna ieu buat mobil mak mobil naon koneng aya tiba utama mata teu bisa di mana buat ti Serang di Serang 3 peuting mah duit 4 juta ngerokok terus ngisi henteu minum terus biak 3 juta karak datang koneng mobil hibah utama aya Merak Bandung jojong teu bisa maca teu bisa aya koneng oh iya turun dia naik di mana kula buatna cek jawara Allah ulah buat-buatan bangku lagi ngeun hiji laju nangjar aing nangjar sampai ke Merak nangjar sampai ke Merak para hadirin sadaya datang ke Lampung sebab di daerah Banten maka sebut ilmu nagagah 1 juta santri 1000 ulama para hadirin sadaya biasa engkik datang ke ditu salat teu nyaho endah teu nyaho henteu kana rukunna teu nyaho batalna ora weruh tiluan biasa salat tiluan salat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin masantren henteu ngilu ngaliwat henteu jeung santri henteu bau-bau santri acan manehna jadi imam tapi teu nyaho rukun salat jeung batalna Allahu Akbar jelema tiluan sampingna bolong cok nu diburi kumaha ngaranna Ki Aliman maaf cok nu diburi cek imam sami Allahu liman hamidah cok nu diburi sami Allahu liman hamidah kadenge nyeta ku imam hideung ge jijieun Allahu Akbar man of the species God the species manusia punya rencana Allah yang menentukan masantren ulah ngomong-ngomong hayang jadi kiai heula masantren heula duang gawe di Jakarta ngomong-ngomong gaji teu kaharti aing mah gajina bulanan gajihanna 3 poe balik atuh moal kaharti meureun dikiran teu kaharti aing dia mah es bayi ya sebulan ya dikir para hadirin sadaya terus angga sholat kita ngadoa kulantaran teu bisa ngeureunkeunana para hadirin sadaya jadi teu bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi nabi min jamil ahwali wal afat kulantaran teu nyaho masantren teu ngilu ngaliwat teu jeung santri ngeureunkeunana teu bisa di masyarakat amin maftah lana amin kulantaran teu bisa ngeureunkeunana ceuk nyaeta jawara up amin up naon ieu cek aing up komo salat teu make ilmuna para hadirin sadaya mardudatun la tuqbalu kabeh hukumna calang para hadirin sadaya calang ya yuk urang meungpeung aya guru-guru urang para hadirin sadaya nya guru urang mah kaluar ka jero Allah urang mah henteu dina kitab Durratun Nasihin para hadirin sadaya kukula dibuka bahwa napas dihitung ku para syekh eta keluar ka jero sajam aya 180 ambekan para hadirin sadaya ditulis ku para alimil ulama kumaha cenah nu bengek aya bae teu nanya kana kula bengek kumaha atunya sarua bae cenah hitungan atuh sarua dia geus eureun mah kayak geus sebet doang zaman kuari nanya kana kula ustad cenah kumaha eta Jibril baheula mah keur zaman Kangjeng Nabi tukang nurunkeun wahyu ayu kiwari dia ngomongnan dia cukula kitu tanyakeun ka aing palang lain rukun salat tanyakeun kana kiai kumaha ye bisa dikir para hadirin sadaya kadieu la ilaha illallah kadieu tah la ilaha illallah kitu ieu mah kitu tanyakeun aneh aing mah diubur nu muak banget di dikumbah cekula aneh aing dia mata dia nu nyeri mata diubur nu rejeksi lain mata dia nu dicolok
geus diganjar orang ngaji nya. Mudah-mudahan orang dijanjikan murid Mama amin, menang karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani amin, menang syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi au waladin solihin, ilmu nyata anak anu soleh anu bakal ngocor kalam kubur. Nu hade ngadidik anak bising jadi kuntil anak lantaran salah didikan ka indung bapa nyerekan ya. Awas parawan aya cek paribahasa eling-eling nyerekanan para hadirin sadaya zaman kuari komos dedek kieu ngaji di imah kula orok laleme para hadirin sadaya dianterkeun teu urunan bebas hooh melos kiai nama cukla dia nya. Ya mangpang para hadirin sadaya ieu nek ngabangun mudah-mudahan urang boga rezeki anu seueur amin, anu barokah para hadirin sadaya amin. Urang tiasa nyumbang sedekah para hadirin sadaya nya amin ya robbal. Ilmu anu manfaat para hadirin sadaya bahwa anak waladun soleh anu bakal ngocor ke alam kubur nyaeta anak waladun soleh mah teu ngantik masantren 17 tahun biak baru doyong baru bangkong anu ngadoakeun kana jadi indung bapa yadullahu eta anak waladun soleh sampai orai tak-takan lamun teu nyaho kana ilmuna moal ngadoakeun kana jadi indung bapa. Bu mana ibu menang sabulan anak di jero beuteng, 3 bulan anak di jero beuteng, 4 bulan biasa pan urang mah hayang boga anak waladun soleh nya. Datang nyiram aya nyiram di deui aya weureu para hadirin sadaya weureu ngomong hayang lengkeng ieu anak di jero beuteng lain anak nu hayang beungeut dia hayang baso di karet galageh cenaka lamun teu diturutkeun ieu ngacah lain anak piraku anak di jero beuteng hayang baso ieu ngeun nurut bae lalaki mah kana Kapolda eta ibu Kapolda polisi dapur para hadirin sadaya moal beres ieu haula lamun teu aya ibu Kapolda para hadirin sadaya nu tukang masak para hadirin sadaya. Urang doakeun mudah-mudahan jadi almaratun solehatun amin. Menang 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan ngayakeun nyaeta ngarujaki galibna di kampung kulama kieu silet disiar gunting digantungkeun para sani disiar di dia sarua aya bae teh ngagantung deh silet para sani eueuh TV dibelah cekular gaji mesin mah sekalian dia gantungkeun hayang boga anak waladun soleh para hadirin sadaya menang 7 bulan 8 bulan 8 bulan galibna keluar 10 anak bahwa di adanan tinu kenca tinu katu di komatan tinu kenca biasa urang Cigandeng mah urang Cingenge lamun pamajikan dek ngalahirkeun di pipir maru be sarua lain nungkulan di dinya anak waladun soleh para hadirin sadaya menang sabulan 2 bulan 3 bulan terus sampai kagede aya cek paribahasa aya cek bahasa Cianjur abdi rek mulang tarima kana jasa bapa emak hayang hirup nu utama kenging bagjati bapa emak daru masati lelatik diurus diapik-apik dihuapan lamun cerik diai sareng dididik sanajan bapa tenyusuan tapi bapa banting tulang ti enjing nepi ka siang eta teh ngabelan urang enggalkeun angkat ka pasantren bili anak maot manten teu aya anu nulungan iwal ilmu sareng iman enggalkeun angkat ke pesantren
pesantren pengangguran santai tapi keren para hadirin sadaya. Ulah diaranan santri ayat tai santri aneh aing mah santri ulah aneh komo lamun eueuh santri digulung para hadirin sadaya alam dunia macem-macem karena santri anggus bukan anak perawan teu hayang aing mah jeung santri naon praban kulhu digoreng ulah macem-macem praban kulhu ulah macem-macem eta kulhu kula nyaeta sok dengdengen sok meuli minyak ka ditu 5.000 kula mas 500.000 para hadirin sadaya wah kula dia dijabah jeung teu ku Gusti Allah cek ulah sebab syariat nya syariat torekat hakikat marifat para hadirin sadaya nya ngaji urang kudu daek ngaji para hadirin sadaya dikiran 165 satu ihsan 6 rukun iman 5 rukun Islam para hadirin sadaya 5 diatur ku ilmu faqih anu kasebut syariat Islam para hadirin sadaya sebab lamun ngaji syariat teu ngaji tarekat aya cek jelema seta mah ngomongkeun bae ngaji tarekat teu ngaji syariat malos ngaji syariat ngaji tarekat tapi teu ngaji hakikat boga aing mobil unang Gusti Allah tuh nya mudah-mudahan orang sadayana para hadirin sadaya di hampura sakitu teu disimpri bados mudah-mudahan orang ieu dina peuting ieu ngajantenkeun cinta ka guru urang para hadirin sadaya mudah-mudahan orang hayang dikumpulkeun urang mah hayang namah bigoiri hisabin para hadirin sadaya tanpa dihisab para hadirin sadaya eta tanpa dihisab 70.000 kali 70.000 1,5 miliar kurang 100.000 para hadirin sadaya endek kurang kabagian melak lamun urang lamun aing boga duit sorangan majlis ieu lamun aing teu boga ulah ngomong nya urang ngadoa mudah-mudahan guru urang nek ngabangun majlis mudah-mudahan urang aya rizikna mudah-mudahan urang sadayana tiasa nyisihkeun para hadirin sadaya sebab dijantenkeun saksi engke di Robul Jalil cek majlis ulah dibawa ka neraka eta mah nya engke majlis duit 10.000 ngadangan teu percaya paeh heula para hadirin sadaya aya jelema teu percaya cenah aing mah paeh heula cek ulah dia percaya duraka tanyakeun bari mah geura cuka di maling kotok cabokan duraka cukulah nya wari mah para hadirin sadaya jelema nu disiar duit ka mana-mana jelema nyiar duit ngebadeg bari ngaranna duit MKM PHK corona duit hayang bawa duit para hadirin sadaya jelema beak Bangka beak Jakarta nyiaran kaca nyiaran lamun hayang boga duit dekna doa na usaha na ibadah tekna tawakal insya Allah urang daek ngadoa bahwa addu'a mukhul ibadah ngadoa urang ya Allah kula boga anak genep pamajikan 3 usaha henteu ngadoa para hadirin sadaya una usaha na ibadah tekna tawakal ngadoa enggeus ibadah enggeus usaha eker tawakal serahkeun ka Gusti Allah sugih jeung henteu kumaha Gusti kitu para hadirin sadaya nya ngadoa isok urang teu penting isok naon doa kiih teuin kiih ge daripada kiih na kasur jelema kolot aneh jelema kolot kiih na kasur teuin nya itu urang bahwa dina peuting ieu diayakeun hawalan mudah-mudahan urang sadayana ieu ngajantenkeun silaturahmi para hadirin sadaya hikmah daripada silaturahmi manjangkeun umur para hadirin sadaya bahwa cek dina hiji riwayat baheula zaman Nabiullah Sulaiman jelema kukumpulan teu daek nanaon teu daek subuh dina grogol munding asar dina tempat munding cek paribahasa eta munding di pandian biasa daek tapi pageto nek di pandian teu daek ngelekeun beungeut manehna molotot munding titah mandi ngelekeun beung kumaha cek nu bagana dicabok kieu munding baheula bisa ngomong cek munding nandia nyabokan aing
aing maneh cek munding aing titah mandi dia temandi yo laju nek naon dia urusana tereh paeh ya kakak cek saha cek Nabi Sulaiman cek saha malaikat Jibril cek saha cek Gusti Allah Subhanahu wa taala gancang carita nek ditanyakeun ka Nabi Sulaiman cenah tereh paeh idaha peuting munding dijual isuk tamah mandian munding untuk mesti jual datang karena kiai hampura kiai mesti buka dosa pasti dia buka mah ayeuna dia kula nek paeh cenah cek saha cek munding laju munding dijual hampurakeun kula terus cek kiai dia buka duitna teu boga yo dia paeh kumaha kudu buka duit sapoe lurah didatangan RT didatangan tetangga di bejaan bawa nek paeh duit geus numpuk bias geus ngabadag jam 12 nangguan paeh teu datang hikmah daripada silaturahmi nyaeta bisa manjangkeun nganjur giban tajid kuban silaturahmina berjarang-jarang bae seakan-akan nambah kebahagiaan ieu mah isu ke mah guru mau anak tilu dohor pamajikan dibawa rokok kiai beak ngalap barokah lain ngalap barokah cekula dia nanti lo ngomong kiai mah tailok atunya doana bae perhatian doakeun perhatian saya guru-guru urang mengpeng guru-guru urang masih araya para hadirin selaya nyata kiai anu sepuh tos teu aya para hadirin selaya model-model kula ustad-ustad ngora keneh anu ngomongkeun kiai kagok elos kula dia daripada lain kiai acan bi cekula dia palang ulama doakeun bah nyuhunkeun doana bah mudah-mudahan kula boga ilmu anu manfaat para hadirin sadaya mudah-mudahan urang sadayana kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala sakitu ti disimpri bados bilih bisi sinang pasti ngabentur kana tuur ngabentrok kana denok ngabenti kana cantik ka sepak tapak kadupak tak tak cek paribasana lain nitah ngojae kana meri ieu mah itung-itung silaturahmi sebab guru-guru kula para hadirin sadaya nya ieu mah lain nitah para hadirin sadaya saninten buah saninten dijual di perapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan Cianjur kabupatena Jawa Barat kalebetna abdi jujur kasadayana bahwa Arma Wijaya pangbodona nya ngaran kula Arma Wijaya para hadirin sadaya kamari badan cenah tad dokteran da saha cekula barean kuliah henteu endah bae endah cekula badan MMI sekalian mamanukan sakitu tadi simpri bados bener bae lain malaikat salah bae lain setan bener jeung salahna ngaranna ge jelema kiai keur salah ngaranna ge jelema ustad keur bener ngaranna ge jelema al insanu mahalul khata' wa nisan bener bae lain malaikat salah bae lain setan jelema bogana para hadirin sadaya sakitu teu disimpri bados bini bisi sinang pasti ngabentur kana tuur ngabentar kana tarang nyuhunkeun hampura jeung pangapunten ditutup akhiru salam wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.